Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari teh hiji pasal fi adadi mubtilatis sholati, anu tetep pasal dina martelakeun bilangan pirang-pirang anu ngabatalkeun kana salat. Waladi jeung ari perkara yubtilu anu ngabatalkeun alladzi bihi kusabab itu alladzi as-sholata kana salat ahada asyara eta 11 naonana syai'an perkarana. Hiji eta menang dibaca yubtilu, nu kadua menang oge wa ta'ayyanat qiraatu tabtulu bi fathil musannati, menang dibaca kieu ya betulu anu batal bihi kusabab alladzi naon as-sholatu salat. Kalau lobana mah nyokotna kadinya we ahada asyara eta 11 naonana syai'an perkarana. Jadi menang yubtilu berarti sulasi majid warna kahiji bab ka hiji, maka fa'ilna teh mustatir lapad alladzi tinggal dina sarahna ayanya dina qauluhu bihi. As-sholatana jadi maf'ul bih lamun dibaca yubtilu. Lamun dibaca yabtulu maka fa'ilna lapad as-sholah. Al-kalamu tegasna kahiji ngomong, al-amdu anu ngahaja, as-sholihu anu pantes, li khitabil adamiyina pikeun nyaritaan bangsa Adam, sawaun sarua bae ta'allaqa naha cumantel itu kalam bimaslahati sholati kana kamaslahatan sholat aula atawa henteu itu ta'allaqa. Ieu pasal terek mertelakeun bilangan anu matak ngabatalkeun kana salat. Perkara anu matak ngabatalkeun kana salat lobana aya 10. Tingali tengah-tengah aya qauluhu ahada asyara syai'an. Ae ba'dal akli tegasna dina sabada dahar wasyurbi jeung nginum. Syai'aini kana dua perkara. Wa fi ba'di nusahi jeung eta tetep dina sapalih pirang-pirang salinan matan asyaratu asya'a ari 10 pirang-pirang perkara. Ae ba'dahuma tegasna dina sabada akli wasyurbi. Syai'an kana hiji perkara wahidan anu sahiji. Jadi aya anu nyebatkeun 10, aya anu nyebatkeun 11. Jadi rek milih 10 milih 11. Meh kabawa kabeh nya 11 tenan naon lah. Nu kahiji perkara nu matak ngabatalkeun kana salat teh nyaeta ngomong. Jadi lamun jelema keur salat ngomong maka eta teh matak ngabatalkeun kana salat. Omonganana omongan anu kumaha? Omongan anu pantes ngahitoban ka manusa. Rek aya kamaslahatan kana salat atawa teu aya kamaslahatan kana salat, maka tetep eta ngomong matak ngabatalkeun kana salat. Seperti umpamana keur salat urang teh heg aya nu bersin, eta nu bersin teh maca alhamdulillah umpamana. Ai urang keur salat juga ngajawab yarhamukallah. Ta eta teh matak ngabatalkeun kana salat eta teh. Naon sababna? Sabab lapad yarhamukallah eta ngahitoban ka manusa bari
mangrupakeun bacaan di luar bacaan salat. Eta lamun ngahitoban ka manusia. Kumaha lamun ngahitobanana ka Allah atawa ngahitobanana ka Rasul? Maka lamun urang keur salat tuluy ngomong ngan hitobna ka Allah atawa hitobna ka Rasul, maka eta mah teu matak batal. Contoh umpamana saperti lapad rahimahullah atawa lapad assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Eta mah teu matak batal sabab hitobna ka Allah jeung ka Rasul. Atawa ucapan anu aya maslahat kana salat ngan hitobna ka manusia. Seperti umpamana imam teh tos tasahud akhir rek cengkat nangtung, ceuk urang teh umpamana ijlis atawa la takum, tetep eta ucapan siga kitu matak batal kana naon, kana salat sanajan ta'aluk kana kamaslahatan salat. Jadi kesimpulanna mah anu teu matak batal mah lamun omonganana hitobna ka saha, ka Allah atawa ka Rasul. Sarahna dina qauluhu al-kalamu tengah-tengah ayat. Liqaulihi karena dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi salata sayastagasna saestuna ieu salat la yasluhu eta teu pantes piha dina ieu salat naon syai'un perkara min kalamin nasi tina omongan manusia. Liqaulihi karena dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tegasna lapad inna hadis salata saestuna ieu salat la yasluhu eta teu pantes piha dina salat naon syai'un perkara min kalamin nasi tina omongan manusia. Pal muradu maka ridu dimaksud bihi kalawan kalam annutku eta ngomong walau biharpaini jeung najan kalawan dua huruf. Wa in lam yufhama jeung najan teu dipaham itu harpain aw harpin atawa sahuruf mufhimin anu mere paham. Nahuki saumpama lapad ki kudu ngaraksa anjeun minal wiqayati tina lapad wiqayah. Wa'i jeung lapad wa'i minal wa'i dicokot tina lapad wa'i. Bihilapi harpin kalawan beda sahuruf goiri mufhimin anu teu mere paham malam yakun dina salagi teu bukti jalma qasidan eta anu ngamaksud al ityana kana ngadatangkeun bikalamin kana omongan mubtilin anu ngabatalkeun. Wa illa jeung lamun itu henteu itu malam yakun batolat tah batal naon salatu salatna jalma li'annahu karna saestuna jalma nawa eta nganiatan jalma al mubtila kana anu ngabatalkeun. Tarina qauluhu eta 177 tengah-tengah rada belah handap. Qauluhu as-solihu li khitabil adami alladzi tegasna perkara sanuhu anu ari tingkahna alladzi ayaqa eta yen tumiba alladzi bainal adamiyina antara bangsa Adam fi muhawaratihim dina rempugan itu adamin wa mukhatabatihim jeung dina omongan-omonganana itu adamin. Walau khotoba jeung lamun nyaritaan jalma bihi kalawan kalam al jinna kana jin wal malaikata jeung ka malaikat al ghairal akili atawa ka anu teu berakal ka kaulihi saperti omongan jalma ya ardu hai tanah Rabbi ari pangeran kuring wa rabbuki jeung pangeran anjeun ardu pangeran anjeun tanah Allahu eta Allah
a'udzu nyuhunkeun pangraksa kuring billahi ka Allah min syarriki tina gorengna anjeun wa syarrima jeung gorengna perkara piki anu aya di anjeun. Punten tadi lau khotoba sanes lamun tapi najan najan si jalma teh ngomongan ka jin atawa ka malaikat tawa kanu teu berakal tetep eta teh matak ngabatalkeun kana naon salat gitu sapertikeun omonganna kitu ya ardu rabbi wa rabbuki Allahu a'udzu billahi min syarriki wa syarri ma piki. Teh doa sok dibaca atawa non nyaritaan sok ieu keuna mah jadi doa ketika urang asup ka hiji daerah ka hijinya daerah tanah anu urang teh kakarek nincak ka eta tempat gitu. Ari deui eta doa teh sok dibaca ketika urang lamun urang nincakeun suku ka hiji daerah ka hiji tanah anu kakarek nincak ka eta daerah ka eta tanah. Wah taroja jeung ngaraksasa sarihus sarih biqoli kalawan dawan sarih tegasna lapad as-solihu li khitabil adami anil qur'ani tina al-qur'an Al-Qur'an mah henteu awi zikri atawa dikir wa du'ai jeung doa illa idza khotoba kajaba di mana-mana nyaritaan jalma bidu'ai kalawan doa Goirallahi kasalian Allah Ta'ala wa goira Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jeung kasalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka kauli saperti omongan jalma li atisin ka jalma anu bersin tegasna lapad yarhamukallah yarhamu muga ngarahmat ka anjeun sallallahu Gusti Allah bihilapi kaulihi kalawan beda omongan jalma tegasna lapad rahimahullah. Jadi lamun ngomongna rahimahullah mah lain yarhamukallah eta mah teu matak batal. Wa amma hitobuhu anapun ari ngahitoban Allah ta'ala barimur Allah ka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in seperti lapad iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in palaya duru tah eta teu madarat itu khitobuhu wa kada jeung nya kitu deui laya duru eta tetep nya kitu deui laya duru khitobu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ari ngahitoban ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama law sami'a saperti yen lamun ngadenge jalma dukira anu ditutur Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dakarohunya dakaro anu nutur jalma hu ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala tuluy nyarita jalmana jalma musolli kana lapad as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah tayaga hitobna ka Rasulullah teu matak batal yoge walau natoko jeung lamun ngomong jalma bilafdil Qur'ani kalawan lapad Qur'an masoripin sarta anu mengkolkeun kanista dana saperti yen menta idin hu ka jalma sahasahsun hiji jalma pi ahdi syai'in dina nyokot hiji perkara faqala tuluy ngajawab jalma ya Yahya khudil kitaba biquwah surat Maryam ayat 12 fa in qasoda maka lamun ngamaksud jalma Al-Qur'ana kana Al-Qur'an walau ma'at tabhimi jeung najan sarta mere paham lam tabtul tah teu batal naon salatuhu salatna jalma wa ila jeung lamun henteu itu qasodal Quran batalat tah batal itu salat wa tabtulu jeung batal salat biman sukhit tilawati kalawan anu dinasah bacaanana
wa in baqiya jeung najan tetep naon hukmuhu hukumna itu mansuhut tilawah. Pamana teh ya contoh siga kieu si Imron teh keur salat torojol si Farhan ceuk si Farhan teh si Imron lagi keur salat ceuk si Farhan teh bong menta odolnya ceuk si Imron teh keur salat ya khudil kitab bikuwah padahal lamun dihartikeun mah kieu ya Yahya khud kudu nyokot anjeun alkitaba kana kitab. Jadi si Farhan teh si Imron teh maca ayat eta gitu ka jelema anu menta izin. Lamun si Imronna ngamaksud maca Quran maka salatna batal teu henteu gitu. Lamun omonganna kunaon ku Quran. Terus jajaran kaopat ti Hanaf qaluhu sawaun ta'ala ko bimaslahati shalah awala fal awalu maka di nu kahiji teh bimaslahati shalah kama lau qala sapertieun lamun ngomong jalma li imamihi ka imamna jalma idza qoma di mana-mana nangtung itu imam li raqatin kana rakaat jaidatin anu tambah ngomongna kana lapad latakum ulah ngadeg anjeun au uqud atawa lapad uqud kudu diuk anjeun au hadhihi khamsatun atawa kana lapad hadhihi khamsatun hadhihi ari rakaat khamisatun eta anu kalima tadi kan tos diterangkeunnya di awalnya jadi sapertikeun umpamana si Farhan imam tuluy si Mang Jejen makmum ai si Farhan umpamana kuduna teh tahiyat akhir ari ieu si Farhan teh kalah kanaon nangtung deui ceuk si Jejen teh umpamana teh latakum eta teh matak batal we gitu atawa uqud kudu diuk anggar matak batal atawa hadhihi khamisatun tetep matak batal eta contoh omongan anu aya kamaslahatan kana salat aula ayana wasani jeung ari nu kadua teh aula teh aula atawa teu aya manfaatna kana salat kama lau takalama saperti yen lamun ngomong jalma bikalamin kalawan omongan ajnabiyin anu sejen anu deungeun la maslahata teu aya kamaslahatan eta tetep pihi dina ieu kalam lis salati kana salat patabdulu maka batal itu salat bihi kalawan kalam ijma'an kalawan sepakat ulama qala ngadawuhkeun Imam Nawawi hu kana itu tabtulu fil majmu'i dina kitab al majmu'. Jadi komo lamun eueuh kamanfaatan dina salat komo lamun eueuh kamanfaatan dina salat mah eta mah matak batal cacak aya kamanfaatan dina salat oge matak naon batal wal amalu jeung pagawean al kasiru anu loba al mutawali anu tuluy-tuluy kasalasi khatwatin seperti tilu pirang-pirang lengkahan amdan eta ngahaja kana bukti naon kadalika itu amal awasahwan atawa eta poho amal-amalu anapun ari pagawean al-qalilu anu saeutik pala tabtulu tah teu batal naon as-shalatu salat bihi ku sabab itu qalil. Oh baca nomor kadua nu matak ngabatalkeun kana salat teh pagawean anu loba saperti tilu kali bari tuluy-tuluy tur pagaweana lain pagawean salat seperti ngalengkah rek ka hareup atawa ngalengkah ka tukang atawa ka gigir atawa saperti gerakna dua leungeun dina takbiratul ihram atawa rek ruku
atawa cengkat tina ruku dibarengan ku gerak sirah teh toge matak naon batal kana salat. Kumaha lamun pagaweanana saeutik? Lamun pagaweanana saeutik mah teu matak batal. Seperti umpamana gagaro sanajan leuwih tina 3 kali asal ulah usik dampal leungeuna maka eta mah teu matak batal kana salat. Tingalila sarahna ce. Jalan katilu teh hanap nulikeun tadi. Wal amalu ay al fi'lu tegasna pagawean wa istasna jeung diiwalkeun minhu tina itu amal naon ma perkara laukana lamun bukti naon dalika itu amal fi syiddatil khaufi dina salat syiddatul khauf au nafli atawa dina salat sunat fi safari dina nyaba ida masa di mana-mana lempang jalma au harroka atawa usik jalma aw harroka atawa ngusikeun jalma yadahu kana leungeunna jalma aw rijlahu atawa kana sukuna jalma ala dabati luhureun tutumpakan lihajatin karena aya kabutuh tah dikecualikeun salat syiddatul khauf jeung salat sunat safar. Pinah kana 178 jajaran kalima aya qauluhu al-kasir eta aya fil urfi loba cek adatnya. Wadobato jeung malenggeran musonif bisalah sati afalin kalawan 3 pirang-pirang pagawean pa aksara tuluy loba. Walau bi a'dhain jeung najan kalawan pirang-pirang anggota muta'addidatin anu bing-bilangan sapertikeun kieu ya. Sok nyontoanana teh kannya kaan harroka saperti yen ngusikeun jalma sahu kana sirahna jalma wayadaihi jeung kana 2 leungeunna jalma wayusabu jeung diitung-itung naon dihabul yadi ngaberjalankeunana leungeun wa auduha jeung balikna deui itu yad marotan kana sabalik wahidatan usakali malam yaskun salagi henteu cicing jalma bainahuma antarana itu dihab jeung aud wa kada jeung nya kitu deui eta tetep nya kitu deui seperti itu pa aksara Rab'ur rijli ari ngangkat suku sawaun eta sarua bae adat balik itu rijlu limaudiha kana tempatna rijlu ala di anu kanat anu geus bukti itu rijlu pihi dina aladi aula atawa henteu ama dihabuha anapun ari berangkatna itu rijlu wa duha jeung balikna di itu rijlu pamarrotani tah eta 2 balikan. Nu sok dicontohkeun kieu teh geuningan ceu ya kieu anu tadi anu mana anu pa aksara walau bi adoin muta'addidatin kaan harroka sahu wayadaihi tuh Allahu akbar eta jadi batalna teh ieu dihitung sakali, ieu dihitung sakali 2 jeung usikna jadi 3 kali gitu. Malam yaskun bainahuma dina salagi teu cicing heula gitu. Lamun cicing heula maka dihitungna sakali init jeung balikna deui teh. Contoh siga kieu. Ieu teh dihitung sakali ieu teh gitu. Lamun kieu ateul di dieu ya. Tah itu sakali. Balikna deui dihitung sakali. Jadi teu 2 kali anu bertuluy-tuluy anu beureum tuluy-tuluy gitu. Naon sababna? Sabab si leungeunna cicing heula gitu. Ngeri teu? Beda jeung ieu. Lamun ieu mah Allah tuh. Init sakali balik sakali jeung usik sirah teh 3 kali gitu.
Paham teu? Beda jeung lamun kieu. Oh, ieu mah sakali cicing heula gitu. Wa mislul amali jeung eta tetep saperti pagawean al-kasiri anu loba al-wasbatu ari luncat al-fahisati anu banget goreng. Wahia jeung ari itu wasbah anu totu eta loncat. Wa kada jeung eta tetep saperti itu wasbah tahriku kulil badani ari ngusikeun sakabeh badan. Eta oge ngabatalkeun. Aw ma'domahu atawa gegedena ieu badan. Walau min gori naklin jeung najan kalawan jeung najan bari henteu mindahkeun. Walau min gori nakli kodamaihi jeung najan bari teu mindahkeun dua keneungna jalma. Wa mahalul butlani jeung ari tempatna batal bil amali kalawan pagawean al kasiri anu loba ingkana eta lamun bukti itu amal bi udwin eta tetep kalawan anggota sakilin anu berat. Tah nu berat teh siga kieu ye. Lamun ieu dampalna nu dianggap berat teh to pigeulangna to leungeunna. Jadi beda kieu ye ke kaharep saeutik deui. Paingkana maka lamun bukti itu amal bi udwin kalawan anggota khopipin anu enteng pala butlana tah daya batal eta tetep. Contoh siga kieu. Ya, tingali ce. Leungeun keur kieu ngangkat sakieu tah nu diitung sakalina teh nu beratna leungeunna dampalna. Anapun lamun ieu nama curugna ngagaro usak-usik nepikeun ka 10 kali gitu matak batal ieu gitu. Kecuali robah jeung dampalna. Lamun kikituan mah tah eta mah lain deui gitu. Lamun bari ngagarona gitu. Lamun kitu mah henteu, asal dampalna ulah robah. Jadi nu dihitung pagawean loba teh anggota anu naon? Anggota anu beratna gitu. Tingali dina qauluhu amal-amalu. Ajaran ke-13 dihanap. Muqabilun eta anu ngabandingan lil kasiri kana amal anu loba pagawean loba. Wal muradu jeung ari dimaksud al qalilu eta amal anu saeutik. Walau ihtimalan jeung najan eta kapantesan. Payasmulu maka ngawengku ieu qauluhu ma kana perkara lausaka lamun mang jalma pipilin dina pagawean hal huwa naha ari tu pi'lun kasirun eta loba aw qalilun atawa saeutik palaya duru tah teu madarat itu sak alal mu'tamad netepan kaul mu'tamad. Wal hadasu sareng hadas al asgoru tegasna hadas anu leutik wal akbaru jeung hadas gede. Wa hudusun najasati jeung anyar-anyarna katibaan najis allati anu la yufa anu teu dihampura naon anha ieu allati walau waqa'a jeung lamun tumiba ala saubihi kana pakaian jalma naon najasatun najis ya bisatun anu garing panakodo tuluy ngeprukeun jalma saubahu kana bajuna jalma halan dina pada harita lam tabtul tah teu batal naon salatu salatna jalma. Nomor katilu lumatak ngabatalkeun kana salat teh eta anyar-anyaranana datang hadas lah rek hadas leutik seperti hitut atawa hadas gede sapertikeun awewe keur salat kaluar head
malah sawarehna anu ngabatalkeun kana salat teh nyaeta anyar-anyaranana datang najis anu teu dihampura dina salat rek dina awak rek dina pakaian. Contoh sapertikeun umpamana bangke sireum. Bangke sireum napol dina awak. Keur salat aya sireum murag kana leungeun. Ngan langsung dipiceun ku urang teh. Teu batal eta salatna. Asal miceunna eta bangke sireum ulah dibawa. Lamun dibawa mah batal salatna. Umpamana aya bangke sireum dina leungeun urang keur salat ulah dicomot dialungkeun gitu. Tah lamun dicomot mah si bangke sireumna tuluy dialungkeun eta mah bahasana dibawa gitu. Matak si sintreuk we atawa koerkeun ku leungeun ku curug dihalingkeun. Matak kade ketika rek salat teh bisi aya jangjang rametuk, jangjang siraru teh geuningan. Sabab eta jangjang siraru teh najis. Tawa bangke sireum napal dina dampal suku sing apik. Atawa lamun salat di imah atawa salat di kobong pan sok kacarai geuning make sendal. Teh kade kudu make sendal teh gitu. Sarta si sendalna kudu bener-bener disucikeun. Pan sok aya jelema teh wudu cai jejengkean di cai teh lain masalah jejengkeanana gitu. Ngan bisi sasuci-suci nage ngaran-ngaran jamban. Sasuci-suci nage. Matak lamun make sendal ge sendalna yakinkeun eta sendal teh kumbah heula sing bersih. Jaran ka-7 teh handap qalu wal hadasu. Ae walau min pakidi tahuraini jeung najan ti jalma anu eueuh dua susuci taneuh jeung cai teh halal mu'tamad li anna salatahu karna saestuna salatna pakidut tahurain syar'iyatun eta bangsa syara ya betulu yubtilu ngabatalkeun ha kana salat naon ma perkara yubtilu anu ngabatalkeun ieu ma goeroha kana lian salat kama seperti perkara huwa nori ieu ma dohiru kalamil ashab eta dohirna dawuhan ashab hilapan bari nyulayaan lima kana perkara jaro anu ngaberjalankeun alai kana ma sa'al Asnawi Imam Asnawi min adami butlanihi tina henteu batal salatna jalma. Maksudna jalma teh pake di tahurain nya. Lipak di toharotihi karena eueuh sucina pake dut tahuraini bil kulliyati kalawan sakabehna. Wa minal hadasi jeung eta tetep tina hadas naumun ari sare goiru mumakkinin anu henteu netepkeun mak adahu kana tempat diukna ieu naim jalma nu sare patabtulu maka batal naon salatuhu salatna naim bihi ku sabab itu naum wa mahalu butlaniha jeung ari tempat batalna itu salat bil hadasi ku hadas ida kana eta di mana-mana bukti hadas qoblat taslimati eta tetep dina samemeh uluk salam atawa aweh salam al ula anu kahiji amma ida ahdasa anapun di mana-mana hadas jalma ba'daha dina sabadana itu taslimatil ula walau qoblat taslimati jeung najan dina samemeh aweh salam asaniati nu kadua fa innahu maka saestuna itu ahdasa la yaduru eta teu madarat ieu ahdasa li anna urudil mufsidi karna saestuna anyar datangna anu ngaruksak
ba'da tahalluli eta tetep dina sabada tahallul nyupri halal minal ibadati tina ibadah la yu'assiru anu teu napakan itu urudol mufsidi. Tah ieu bong keur ente bong ieu. Wa yusanu jeung disunatkeun liman pikeun jalma ahdasa anu gawe hadas man jalma fi sholatihi dina salatna jalma naon aya huda yen nyepeng jalma bi anfihi kana irungna jalma sumayan soripu tuluy init jalma liyuhima supaya yen nyangka saha nasu jalma-jalma annahu kana saestuna jalma ra'pun eta mimisan sariawan satron kalawan nutupan ala nafsihi kana dirina jalma wa kada jeung nya kitu deui yusanu ida ahdasa di mana-mana gawe hadas jalma wa huwa bari ari jalma mungtadirun eta anu ngadago li sholati kana salat khususon terutama ida korobat di mana-mana geus deukeut naon iqamatuha di adegeuna salat au ukimat tawa di komatan itu salat bil fi'li kalawan nyatana. Wan kisapul aurati jeung narima kabukana aurat amdan bari ngahaja pa in kasupa maka lamun mukakeun ha kana itu aurat naon arihu angin pasataro tuluy nutupan jalma ha kana itu aurat bil hali dina pada harita lam tabtul tah teu batal naon salatuhu salatna jalma lamun dibukan lamun wae nomor kasabaraha ya teh nu bener ngitung teh nu matak ngabatalkeun kana salat teh nyaeta narima kabukana orat bari ngahaja maka lamun eta orat kabukana ku angin asal langsung ditutupan deui maka eta mah teu matak batal salatna. Gambaranana sapertikeun urang teh umpamana salat di lapang tuluy sarung nyingsat atawa mukena lalaki lah nu gampang mah sarung nyingsat ngan nyingsatna teh ku angin asal langsung ditutupan deui maka teu matak batal salatna. Beda deui lamun urang keur salat tuluy sarung disingsatkeun ku batur atawa disingsatkeun ku domba umpamana ku sato tah eta mah matak ngabatalkeun kana salat sanajan langsung ditutupan deui gitu. Seperti si Imron keur salat disingsatkeun ku si Reja eta mah batal gitu. Tingali dina qauluhu wan kisaful aurat kulliha tegasna sakabehna aurat au ba'diha atawa sawarehna aurat mimma tina perkara yajibu anu wajib naon satruhu nutupan ma lisihati sholati pikeun sahna salat wa inna ma abaro jeung pastina ngabahasakeun musannif bil inkisapi kulapad inkisab dunal kaspi henteu lapad kaspu isyaratan karena mere isyarah ila annahu kana saestuna kalakuan la yustaratu eta teu disyaratkeun naon ayakuna yen bukti itu inkisab bipilihi eta tetep kalawan pagawean jalma kama seperti perkara lau tayyarat lamun ngaburkeun naon arihu angin ngahiberkeun atawa ngaburkeun nya naon arihu angin
satarot sutrotahu kana nutupanana jalma ila makanin kana tempat ba'idin anu jauh au qaribin teu deukeut walam yastur jeung teu nutupan jalma auratahu kana oratna jalma fil hali dina pada harita. Qaluhu amdan payaduru maka madarat naon kaspuha mukakeunana itu orat amdan kalawan ngahaja walau sataro jeung najan nutupan jalma ha kana itu orat halan dina pada harita lamun disingsatkeun mah ngahaja gitu batal eta mah. Wayaduru jeung madarat naon kaspuha mukakeun itu orat sahwan karena poho in lam yastur lamun teu nutupan jalma ha kana itu orat halan dina pada harita wa illa jeung lamun teu itu lam yastur lam yadur tah teu madarat itu kaspu. Kahanap sajajar qauluhu fa in kasupaha arrih ileh kharaja kaluar birihi ku kecaprih naon goeruhu lian rih walau bahimatan jeung najan eta sato kakirdin seperti monyet goeri mumayijin atawa budak anu can hideng payaduru maka madarat itu kaspu walau sataro jeung najan nutupan jalma hakana itu orat halan dina pada harita jadi lamun di non disingsatkeun mah batal mana wa taghayyurun niati jeung ngarobah niat kayan wiya seperti yang nganiatan jalma al huruja kana kaluar minas sholati tina salat tuluy nu batak ngabatalkeun kana salat teh barobahna niat seperti niat rek kaluar tina salat teh batal harita salatna. Hanapeunana nu tadi qauluhu wa taghyirun niati ae walau ila sholatin jeung najan kana salat ukhra anu sejen pokona rek minahkeun tina salat sunat kana salat wajib kana sunat pamana walau qalaba maka lamun ngabalikeun jalma salatahu kana salatna jalma allati anu huwa anu ari jalma piha eta tetep dina allati salatan kana salat ukhra anu sejen aliman bari anu nyaho amidan tur ngahaja batalat tas batal naon salatu salatna jalma illa idza qalaba kajaba di mana-mana ngabalikeun jalma pardon kana fardu naplan kana sunat mutlakon kalawan mutlak liudrika supaya mangihan jalma jamaatan kana berjamaah masru'atan anu digelarkeun wa huwa jeung ari jalma munfaridun eta anu munfarid pasalama tuluy aweh salam jalma min rakaataini tina 2 rakaat liudrika supaya mangihan jalma ha kana itu jamaah lam tabtul tah teu batal naon salatuhu salatna jalma bal yundabu balik tadi sunatkeun lahu pikeun jalma naon al qalbu ngabalikeun ingkana lamun bukti naon al waktu waktuna wasian eta anu lalega fa ingkana maka lamun bukti tu waktu doikon eta anu rupek biangkana ku sapertian bukti bihaisu lau qalaba eta tetep kalawan sakira-kira lamun ngabalikeun jalma lam yudrik tah moal mangihan jalma salata kana salat bitamamiha kalawan sampurnana salat fil waqtina waktuna haruma tah haram naon al qalbu ngabalikeun walau qalaba maka lamun ngabalikeun jalma kana salat naplan kana sunat muayyanan anu ditangtukeun karok ataya duha seperti 2 rakaat duha lam tasiha tah teu sah itu salat aw kanat aw bukti naon al jamaatu jamaah berjamaah ghairu masyru'atin eta henteu digelarkeun kama law kana saperti yang namun bukti jalma yusolli eta salat jalma duhur kana duhur
Pawajada tuluy manggihan man kajalma yusolli anu salat man al asro kana asar. Palaya juju maka teu meunang lahu pikeun jalma naon al qalbu ngabalikeun. Jalma sapertikeun kieu meunangnya. Si Imron teh salat duhur sorangan. Keur salat duhur sorangan tuluy umpamana teh torojol tiluan jelema salat berjamaah. Tuluy si Imron teh umpamana hayang manggihan kana eta berjamaah. Maka karek 2 rakaat si Imron teh langsung tahiyat akhir gitu, dipengkolkeun. Tah eta mah teu nanaon. Ngan ke aturanna lamun lega naonna waktuna. Wastidbarul kiblati jeung nukangan kiblat. Ka aya jala sapertieun ngajadikeun jalma ha kana itu kiblat khalfa dohrihi eta tetep disatukangeun tonggongna jalma. Wal aklu jeung barang dahar wasyurbu jeung nginum kasiron eta anu loba kana bukti naon al makulu barang anu didaharna wal masrubu jeung anu diinumna au qalilan atawa eta anu saeutik illa ayakuna kajabayan bukti saha asah sujalma fi hadihi surati dina ieu gambaran qalil jahilan eta anu teu nyaho tahrima dalika kana haramna itu aklu wasurbu. Tuluy deui nu mata kabatalkeun salat teh nyaeta nukangan kiblat. Eta mata ngabatalkeun kana salat. Gambaranna sapertikeun kumaha? Umpamana si Imron keur salat tuluy diangkat ku si Reja umpamana dibalikeun awakna. Eta teh mata ngabatalkeun kana salat eta teh. Kumaha lamun ngalieukna beungeut tungkul? Lamun ngalieukna beungeut tungkul mah eta teu matak batal ngan pedah makruh. Jadi nu ulah ngagilir teh naonna? Dadana. Tingali jajaran ka 1 2 3 4 jajaran ka 8 kasalapan ti hanap aya wayukrahu aya teu wayukrahu jeung dimakruhkeun naon al iltifatu ngalieuk bil wajhi kalawan beungeut yaminatan kabelah katuhu aw yusratan atawa kabelah kenca ila lihajatin kajaba karena aya kabutuh pala yukrahu maka teu dimakruhkeun itu iltifat. Tuluy deui nu mata kabatalkeun kana salat teh barang dahar nginum bari loba barang dahar nginumna atawa saeutik. Jadi sanajan cahil umpamana keur salat aya cahil remeh dina huntu nyelap sapiring. Manya ya nyelap sapiring euy. Tetep eta teh matak naon? Matak batal salatna kecuali jalma anu daharna ngan saeutik. Bari kituna teh teu apal kana hukum haramna barang dahar dina keur salat teh eta mah teu matak batal, tetep salatna sah. Bari deui lamun teu apal kana hukum teu batal salatna, tapi saeutik barang daharna. Ai saboboko menyangre batal. Nah, bedanya lamun barang daharna gede, barang daharna loba, rek apal kana hukum atawa teu apal kana hukum, tetep eta mah batal gitu. Malah poho oge keur salat poho barang dahar. Ngan barang daharna gede beak samejikom. Tetep eta oge matak naon? Batal. Jajaran kaopat dina sarah wala parko jeung teu aya bedana eta tetep fil kasiri dina nu loba bainal jahili antara nu bodo wan nasi jeung anu poho wa ghairihima jeung lian ieu jahil wan nasi patabtulu maka batal
naon as-sholatu sholatna bihi kusabab itu kasir mutlakon barina mutlak. Jadi barang daharna loba mah rek poho rek teu nyaho kana hukum tetep batal sholatna. Bihilapi saumi kalawan beda puasa. Fa innahu maka saestuna saum la yubtilu eta teu ngabatalkeun itu aklu wasurbu hu kana saum bil kasiri kalawan loba minal jahili ti jalma nu bodoh wa nasi jeung jalma nu poho. Wa paroku jeung ngabedakeun ulama baina sholati antara salat wa saum jeung saum bi anna li sholati karna saestuna eta tetep pikeun salat hayatan ari tingkah madkuratan anu ditutur bihilapi saumi kalawan beda puasa. Wa hadza jeung ari saum inna mayasluhu eta pastina pantes ieu saum parkon kana beda pin nasi'i dina di jalma anu poho dunal jahili henteu dina anu bodoh. Wal parku jeung ari bedana as-sholihu anu pantes pihima dina itu jahil jeung nasi inna sholata eta saestuna sholat datu af'alin eta anu ngabogaan pirang-pirang pagawean mandumatun anu diruntuykeun. Wal kasiru jeung ari loba ming dalika tina itu af'al yuktiu eta megatkeun ieu dalik nadmaha kana runtuyanana salat bihilapi saumi kalawan beda puasa. Fa innahu maka saestuna saum kafun eta nyegah. Qauluhu qalilan ae walau minaraik jeung najan tina ciduh al muhtaliti anu pacampur bigorihi kalawan lian raek. Walau kana jeung lamun bukti bipamihi eta tetep dina cangkemna jalma naon sakratun gula masalan umpamana pada abad tuluy ancur ieu sakrah pabalago tuluy nganepikeun jalma dubaha kana ancuranana itu sakrah batalat tah batal naon salatu salatna jalma. Idil qaidatu karna ari qaidah anna kulama eta saestuna sakur-sakur perkara abtola nu ngabatalkeun ieu ma sauma kana puasa abtola tah ngabatalkeun itu ma as-salata kana salat galiban dina galibna. Wal qahqahatu jeung seuri ngagak-gak. Wa minhum jeung eta tetep ti sawareh ulama man ari ulama yu'abbiru anu ngabahasakeun man anha tina itu qahqahah bidohki kulapad dohku seuri. Terakhir waridatu jeung murtad wahia jeung ari itu murtad qatul islami eta megatkeun kaislaman biqaulin ku ucapan au fi'lin atawa ku pagawean. Matak batal deui salat ku sabab seuri anu kaluar sora sarta kaluar dua huruf atawa sahuruf sanajan teu mere paham tetep eta teh seuri kaluar sora matak batal kana salat. Ningali sarahna dina qauluhu qahqahah wahia jeung ari ieu qahqahah yadhaku eta seuri ma'a sautin sartana sora. Jadi seuri nu dibarengan ku sora. Wal muradu jeung ari nu dimaksud huna di dieu mutlakud dohki eta mutlakna seuri. Walidalika jeung kulantaran ieu murad qala ngadawuh Sa'asari lapad wa minhum man yu'abiru anha bidohki. Wa mahalul butlani jeung ari tempatna batal biha kalawan ieu qahqahah indoharo eta lamun pertela ieu qahqahah indoharo eta lamun pertela biha kalawan ieu qahqahah naon harfani dua huruf
fa aksara tuluy leuwih loba aw harpun atawa sahuruf mufhimun anu mere paham fal butlanu maka ari batal pihak dina salat min jihatil kalami eta tetep dina jihad ngomong al mustamilati anu ngawengku alai kana itu kalam walau golaba jeung lamun ngalindih hu kajalma naon adohku seuri lam tabtul tah teu batal naon salatna jalma teu kuat hayang seuri illa in kasuro kajaba lamun loba itu dohku payug taparu tah dihampura naon al yasiru anu saeutik lil golabati karena ngalindih di lamun seurina nyarengeh hungkul mah henteu kama saperti perkara ulima anu dikanyaokeun ieu mah mimma tina perkara maro anu geus kaliwat ieu mah wa haraja jeung kaluar bidohki kulapad dohku naon at-tabassumu mesem ngarenyu pala tabtulu maka teu batal bihi ku sabab ieu tabassum naon as-salatu salat li annahu karna saestuna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tabassama eta mesem Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati dina waktu salat palama salama tuluy samang-samangsa aweh salam Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam suila tah ditaros Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam andalika tina itu tabassum faqala maka ngawalor Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam maro kana lapad maro tos ngalangkung ngaliwat nika kuring saha Mikailu malaikat Mikail padohika tuluy seuri ieu Mikail li ka kuring patabassamtu tuluy mesem kuring lahu kaitu Mikail kama bi khatil midani terakhir anu matak ngabatalkeun kana salat teh nyaeta murtad ari murtad teh jelema kaluar tina Islam rek murtad ucapan atawa murtad pagawean nu mana murtad ucapan sapertikeun tingali we nasarahna luhureun paslun aya pal awalu murtad ucapan sapertikeun pal awalu maka nu kahiji murtad ucapan teh kaya kula saperti yen ngomong jalma kana lapad Allahu salisu salasatin Allahu ari Allah salisu salasatin eta anu katilu tina anu tilu keur salat ngomongkeun kitu matak murtad dah maka batal naonna salatna wasani jeung anu kadua murtad pagawean ka ayas juda saperti yang sujud jalma li sonamin kana patung patekong wasalisu jeung anu katilu mana nu katilu hate patekadan ka aya jama saperti yen ngajam jalma alal kupri kana rek kupur godan dina poe isukan murtad mah langsung harita keneh gitu wallahu a'lam.